Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, wilujeng patepang sareng simkuring Hana Fatimah sareng simkuring Rian Firmansyah dina acara Ngadadak News. Anu bade ngadugikeun bewara ngeunaan bandrek. Bandrek nyaeta inuman khas Sunda di Jawa Barat. Inuman ieu cocok disayogikeun nuju keur tiris, sapertos nuju hujan atanapi peuting-peuting. Bahan dasarna nu paling penting nyaeta salah sahijina mangrupa jahe jeung gula beureum. Tapi di daerah-daerah sejen ditambahkeun rempah-rempah supados karasa haneutna. Sakitu wae ti laporan anu langsung wae ka Siti Nur Saadah anu nuju di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing. Hatur nuhun ka Maharna sareng anu di studio. Pangkeun nami abdi Siti Nur Saadah simkuring di dieu nuju aya di Kampung Paseh, Desa Ibun, Kecamatan Ibun. Jadi simkuring bade ngalaporkeun hiji minuman khas Sunda nyaeta bandrek ka Ibun. Upami hari-hari biasa 500 sampai 6 sampai benar 5 sampai 2 juta. Di jam sabaraha Ibu pasar Jam 6 kita jam 20. sawae anu biasa seur mameser paling teh. Upami pada tos ya jadi sirkel pengunjung kadang-kadang mau sepedahan pada sa Kabupaten Bandung ke Arafah bandrek Paseh. Biasana di naon wae anu rame teh. Hari-hari
biasa. barusan anak bilang Kumaha sawangan bapak kanu Bandung gitu. pernah juga pengalengan
kitu wae warta anu tiasa dirugikeun. Tonton deui Ngadarak News salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.